Assalamualaikum dulur salembur baraya salam dunya tepang deh sarang tata dan miharja anu baris ngaduikeun dongeng Sunda judulna Sanggeus Halimun Peurai bagian ka-14. Mangga baraya wilujeng ngadangukeun. Kuntung rokok dikekesek kana asbak, jung indu nangtung, panonna netep kana cai mancur dina balong leutik, di tengah-tengah bunderan hareupeun sal anak-anak, kerecek cai buncrat kana balong nu anteng. Sakapeung cai naririakan lamun aya lauk nu silih udag. Hatena teu beunang dibang baleurkeun, melang ka ina nu ayeuna keur digulang ka perku dokter, melang nu wening, kanyaah nu bersih, suci, lain pangarahan. Henteu hayang pamuji teu awit, henteu ngarepkeun pamulang tarima. Kacipta keneh basa jejengkengan dina kegeupanana. Ngahaja datang hayang panggih jeung ina teh. Kasampak keur bada ngagugulung ku pangasuh duaan, geuwat ku inu dibawa ka rumah sakit, basa balik derek mawa salin ina panggih jeung awit. Turun tina mobil, geus sajen deui wae nu nganterkeunna teh. Tetel awewe bangor, cuak pisan matak cuak. Tapi hatena ngaku ka dirina sorangan yen unggal menit ngaran awit teu weleh kabawa, geus matuh dina hatena. Ngerasa panas nenjo awit reujeungan jeung lalaki nu ganti-ganti teh. Lain tandingna atuh lamun kudu lalawanan ka lalaki-lalaki nu bisa mawa awit kana mobil mah lain lawaneun. Ari awit teh anak nu beunghar, geus tangtu moal beunang di bawah hirup sangsara. Geus tuman senang moal bisaeun kalah kumaha oge di bawah hirup basajan. Dunya awit lain dunya manehna. Tapi disagigireun rasa rumah sate, jauh dina jero hatena aya harepan muga-muga sangkaan goreng ka awit teh sing salah. Manehna ngarepkeun dipideudeuh ku awit, inu ngarepkeun bisa ngiji jeung awit. Geus 2 poe ina dirawat di rumah sakit teh, panyakitna geus kapanggih. Ayeuna keur digarugulung ku dokter. Sora getruk sapatu ngagereuwahkeun lamunan inu, ret ngalieuk, hatena ngageter deui, glugdugdag jantung nangarepan. Awit nu datang teh jeung indungna. "Cep Inu, tuang heula," cek indung awit. "Sawios tante," tembal inu. Ku juru panon kareret beungeut awit nguyung. Sirahna buni dibuleun ku cindung juru tilu. "Awit mana tuangeun keur Kang Inu teh?" "Dina rantang hejo mami," cek awit. Nyel hate inu seueul nanjo rengkak awit nu bangun hare-hare. "Jeun teuing tah hayang dahar aing mah teu perlu ngawulaan da aing mah lain salaki maneh," hatena ngutruk. "Sawios tante tos sesek," pokna ngabohong. Padahal nyaan beuteungna teh lapar pisan. "Gampang lah sakedeung deui bisa dahar di pagawean." Awit diuk dina kursi pentaseunana, kareret nguyung pisan awit teh. Mun nya lalaki nu nganterkeun teh ka bogohna, tada teuing langsaeunana awit. Asa dosa meureun nu matak nguyung teh. Tuh geuning cipanon ngeclak. Lalaunan disusut ku tungtung cindungna, mun sabah mun awit ngarasa nyeri hate ge. Sedeng manehna, nah make kudu ngarasa sedih. Kapan manehna mataya patula patali na jeung ina teh. Kahayang mah tong diberean nyaah sagala. Kahayang mah angger ijin ka awit teh kawas bareto keur mungkaran diuk ngarendeng jadi panganten wawadulan. Sore kacideleng-langna, langit bersih, tiisuk cancur hujan. Nu biasa ngecrek teh poe ieu mah cangra pisan. Inu naleukeman tembok sapotong bari neuteub deui muncratna cai dina balong leutik. Brudu jelema merul daratang. Tangtu geus waktuna besuk. Inu ngareret deui ka awit, teupna patepung. Inu geuwat ngabalieur sanajan hatena jadi ngaguruh. "Wit, ieu aya Ibu Hermana," indung awit nyaritana rada tarik. "Cep Inu, ieu Pak Direktur," pokna. Kamanehna tangtuna ge. Inu geuwat nyampeurkeun, solongkrong nu anyar datang teh ngajak sesalaman. Breh katenjo beungeutna. Nya nu diuk dina mobil basa nganterkeun awit nu pamungkas. Katara dina potongan buukna. "Ieu mantu, Pak. Ieu teh rerencangan sakelas papap kapungkur Cep Inu," cek indungna bari nepak tonggong Inu.
Selongkrong di munjungan ka garwa na Pak Hermana. Rencangan sakelas papap. Atuh babaturan sakelas bapana Awit mah hartina saumur jeung bapana Awit. Ditilik tina ulatna eueuh sari-sari cunihin pa direktur teh. Jeung piraku sugan nepi kabogoh ka anak babaturan. Rada teu pantes, teu merenah mun aing timburu ka manehna teh. Kasawat naon putu teh? Cek Ibu Hermana. Nu mawi. Ibu direktur ditungtun ku indungna Awit. Kek dari uklina bangku panjang gigireun Awit. Ngobrol lalaunan tiluan. Inu angger ngajanteng dina tempatna. Red ka Awit. Nu ditetep keur neuteup. Sorot panon Awit bangun nu hayang ngajentrekeun. Yen nu ditimburukeun ku manehna teh lain jelema nu sapantesna dipake timburuan. Awit terus tungkul deui, tali cindungna dilaan, tapi terus ditalikeun deui. Tekung silila brudul sababaraha urang nu rek besuk. Saurang-saurang ngasongkeun leungeun ngajak sasalaman. Tetep Inu nancep kana beungeut hiji lalaki. Nya, tetela eta nu nganterkeun Awit basa ti heula teh. Nu seserian basa rek turun, tetela eta. Mang Amat nah bibi teu ngiring, cek Awit, kawas ngahaja ditarikeun, hayang kadengieun ku Inu. Kahar ti ku Inu ge meureun maksud Awit teh kieu. Oh ya, Kang Inu, nu disangka kabogoh Awit teh supir jeung kaduheun bojo. Tina rengkuhna kaciri pantesna teh supir. Tapi Inu henteu ngomongna naon ukur imut. Lah repot bibi maneng ngurus barudak di rorompok, cek Bang Amat. Nu ngobrol saheng sanajan meureun rasaan manehna mah ngobrol teh lalaunan, tapi dalantaran lobaan teu burung kadengena gandeng. Kumaha cenah ayeuna Wit? Cek di baju koneng. Tos rada sakinten. Diantosan atunya unggal wengi. Mohon abdi we sareng pun biang sareng pun lanceuk, tembal Awit. Inu ngareret ka Awit. Awit ge ngareret nyeh imut. Inu males ku imut deui. Sugan karasaeun ku Awit. Imut nu bieu teh ngandung harti yen manehna teh taya halangan disebut pun lanceuk ku Awit. Bel kadenge ngahiung ka sakuliah rumah sakit. Tangara yen geus waktuna kudu ninggalkeun pasien nu keur nandangan ka sakit. Ayo atuh Wit sing enggal damangnya, cek Ibu direktur. Solongkrong sasalaman ka Awit terus ka Inu. Inu imut nganuhunkeun saurang-saurang nu ngalayan teh ninggalkeun maranehna, tinggal tiluan deui. Awit wih we atuh keun mamih nu tunggu ina mah. Alim mami, cek Awit. Ari cep Inu bade dinas. Bade mami, tembal Inu. Duhi katabu saparaha di damal teh? Duhi katabu salapan. Engke, tekebat. Inu ngarti kamana loyogna nu nyarita tekebat teh. Ditetep dua anak awewe nu keur nangtung teh. Awit tungku bari nyool ku Ramona. Rupina pemika bujeng kantanan abdi bade ka dieu deui, cek Inu. Sawios mi mangga we mami mamulih. Wios nu tunggu di dieu mah Awit bae. Da Awit mapan indungna. Indung Awit neuteup ka manehna. Red ka Inu tungkul. Gestang tu Awit teh nyungkun. Slengeng Awit basa patepung pamungkas nancep dina atina. Kang Inu tetos pangorbanan naon? Daya hutang deui antawis urang mah. Mun seug Awit nyahoeun kayaan hate manehna ayeuna, Awit pasti moal nyarita kitu. Ayeuna dina hate geus kaukir ngaran manehna duaan. Buah hate nu dipiasih. Nupang dipkanyaahna sadunya, Ina jeung Awit. Moal keung Awit, cek indungna. Moal mami, tembal Awit tatag. Tangtos abdi ge ka dieu, cek Inu. Teu kedah, cek Awit. Awit, indungna nyentak. Inu ngalieus, teuteup pindah kana reregan bodas nu nutupan jandela. Di jero kamar eta Ina digugulung. Teu nyahoon Awit mah yen hatena ge peurih. Hatena ge melang, inggis Ina teu katulungan, inggis kudu buru-buru paturai, inggis alah batan maut hinis. Bre Ina keur jengkengan dina keukepanana, panonna molotot kawas nu nganaha-naha. Protes naha lahirna kadunya teu dimumule, pada mika ijid pada mika ngewa. Dibagiakeun ku tetep ngece unggal jelema. Dirina nu suci datang kadunya teh teu mawa dosa. Naha make kudu ngarandapan dipi ijid. Harita lahir ka dedeuh nu taya wates wangena. Asih ti hiji bapa ka anak.
Kapan saur mage nyeun amal ka manusia teh teu kudu-kudunya wae. Nyait wiwirang batur ge kaasup kana amal nu hade. Asal nu dipangnyait-keunana teu nguciwakeun. Awit ge henteu, awit ge bager. Nyaan geuning awit teh bager. Tapi cenah bieu ge teu kedah dibaturan. Sawios atuh abdi mah bade teras wangsul bae, cek Inu. Red nanjo ka awit. Awit tanggah neuteub ka manehna. Terus ngelesotkeun tali cindungna di laan. Pek dibeulitkeun kana beheungna. Isnaha, urang sakali sewang wae atuh ari Cep Inu kersa mah. Sanaos unggal wengi ge abdi mah kersa. Leras, cek indungna. Tante mah, atuh da abdi ge sami nyaah ka Ina, katingal wae nuju jejengkenganana atuh da. Step pangintennya. Sumohun panas teuing rupina mah. Kieu we atuh Cep Inu. Tante di dieu duih katabuh salapan, bagentos sareng Cep Inu mun meulih di kantor. Ya kitu sae atuh. Kitu wae nya Awit. Awit unggek. Panonna ngareret saeutik, Inu imut. Awit begitu unggul. Gujrag panto dibuka, berbet suster lompat keluar. Sarerea curing hak, Awit ditutup ku indungna. Telila gurudag aya kareta didorong kuduaan. Awit nyegruk dina kekepan indungna. Dokter, anak saya. Awit lompat meruka kamar, tapi dijewang ku suster. Awit kekepehan, tapi terus direjengan. Basa kareta keluar ti kamar, aya makhluk leutik dina luhurna dituruban simbut bodas. Botol infus dicekel ku saurang. Nu duaan nyekel kareta dorong, dokter lempang ngagidig. Ina. Awit ngajerit, rek lompat pisan dicekel ku suster. Sabar Wit, cek indungna. Ina mami, Ina anak Awit, Ina ulah, Ina. Lenggerek terus ngedupruk. Cep Inu, indungna Awit ngageroan. Regeyeng Awit dipangku ku Inu. Golerkeun di dieu Pak, cek suster. Lalaunan Awit digolerkeun dina kursi males dituruban ku simbut belang. Leketei hate Inu ngaleketei, neuteub nu ngagoler beureum. Tina sela-sela panonna aya cai nu ngeyembeng. Lalaunan ku indungna disusut. Jol-jol suster nu mantuan nyadarkeun Awit. Ari Inu ukur ngajanteng. Karasa hatena nyereret peurih lain heuheureuyan. Gusti salametkeun Ina. Pun anak Ina ulah waka ngantunkeun. Ina apa bakal ngabela Ina, bakal mideudeuh Ina. Breh Ina molotot bangun nganaha-naha. Naha make embung ngaku. Nya Ina sing damang, Ina sing damang. Ina teh sabagian tina hirup abdi. Ulah waka dipundut Gusti, ulah. Cai mansur muncrat, mun aya lauk ngageboy, mun aya lauk sili udag. Tapi Inu mah teu awaseun, da panonna jadi rumek, beuki rumek. Selak aya cipanon, ngan saket selak, ngawakilan kepeurih hatena. Cak baraya duwi kade heula dongeng Sunda anu judulna Sanggeus Halimun Peurai bagian ke-14. Insyaallah urang baris patepang di dina dongeng bagian ke-15. Hatur nuhun kana perhatosanana. Tata dan Miharja pamit, permios.